Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Geus deukeut kiamat jeung bulan beulah teh. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jeung upama maranehna nenjo ayat, maranehna ngabalieur sarta pokna sihir anu teu eureun-eureun. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Jeung maranehna ngabohongkeun sarta maranehna nurutkeun hawa nafsuna, padahal saban-saban perkara oge aya katangtuanana. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Jeung saestuna geus datang ka maranehna sabagian tina wawaran-wawaran anu didinya na kakandung ancaman. Hikmatun balighah fama tughnin nudhur. Nyaeta kawijaksanaan anu sampurna, tapi henteu aya gunana eta pangwawadi teh. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Kituna geura ngabalieur ti maranehna dina poean nu nyalukan cumeluk kana perkara anu dipikangewa. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Bari panona tarungkuana renjo kahandap kalaluar tina kuburan-kuburan kawas sireum jadi. Muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadza yawmun asir. Bari maranehna gagancangan kanu cumeluk teh pok jalma-jalma anu kalupur teh nyarita nya ieu poean karipuh teh. Kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Samemeh maranehna teh kaum Nuh geus ngabohongkeun, nyaeta maranehna ngabarohongkeun abdi kami sarta maranehna nyebut jalma edan jeung maranehna diancam. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Pok manehna Nuh ngadoa ka pangeranna, sayaktosna abdi teh kasoran, kumargi eta mugi ditulungan. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Tuluy kami mukakeun lawang langit ngaguyur ku cai. Wa fajjarnal arda 'uyuna faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Jeung kami ngabengkahkeun bumi jadi sungapan-sungapan cai. Tuluy eta cai teh patepung nurutkeun parentah anu geus ditangtukeun. Wa hamalnahu 'ala dzati alwahin wa dusur. Jeung kami ngangkleungkeun manehna dina parahu nu dijieun dina papan jeung paku. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Eta parahu teh balayar kalawan panalingaan kami minangka wawales pikeun jalma-jalma anu di kuburan. Wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Jeung saestuna kami ngajadikeun eta parahu minangka hiji ayat, tapi naha aya anu daek areling. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Nya bisa kumaheun teuing siksaan jeung pangwawadi kami
teh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Jeung saestuna kami geus ngagampangkeun eta Quran pikeun panggeuing, tapi naha aya jalma anu daek areling. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر Kaum Ad geus ngabohongkeun nya pisa kumaha teuing siksaan jeung pangwawadi kami teh. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر Saestuna kami geus ngirimkeun angin anu ngagelebug ka maranehna poean anu naas anu teu eureun-eureun. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر Eta angin teh nongtak manusa nepi ka maranehna lir tangka-tangka korma anu rarungkat. فكيف كان عذابي ونذر Nya pisa kumaha teuing siksaan jeung pangwawadi kami teh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Jeung saestuna kami geus ngagampangkeun eta Quran pikeun panggeuing, tapi naha aya anu daek areling. كذبت ثمود بالنذر Kaum Samud geus ngabohongkeun kana pangwawadi فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر Pokna teh naha hiji jalma di antara urang kudu diturut ku urang, upama kitu mah atuh urang teh sasar jeung edan. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر Naha kapanggeuing wahyu teh bet diturunkeun ka manehna di antara urang sarerea, apan manehna teh tukang ngabohong tur takabur. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر Maranehna ke baris nyarahoeun saha sabenerna tukang ngabohong jeung takabur teh. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر Saestuna kami ngirimkeun onta bikang teh minangka cocoba ka maranehna. Kukituna daragoan bae maranehna teh jeung masing sabar. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر Jeung bejakeun ka maranehna yen cai teh dibagi-bagi antara maranehna, saban-saban anu boga hak nginum kudu ngajagrag. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر Tuluy maranehna nyalukan baturna, kak eta onta teh dicerak cet dipencit. فكيف كان عذابي ونذر Nya pisa kumaheun teuing siksaan kami jeung pangwawadi kami teh. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر Saestuna kami ngirimkeun Jibril ka maranehna ngagorowok sakali, tuluy maranehna jadi kawas jukut rarapen. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Jeung saestuna kami geus ngagampangkeun Quran pikeun panggeuing, tapi naha aya anu daek areling. كذبت قوم لوط بالنذر Kaum Lut geus ngabohongkeun pangwawadi إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم
بسحر Saestuna kami geus nurunkeun hujan batu ka maranehna kajabah anu tarumut ka Lut mah maranehna ku kami disalametkeun wanci janari ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar minangka nikmati kami nya kitu kami ngaganjar kasing saha anu muji syukur walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur jeung saestuna manehna geus ngawawadian maranehna ku siksaan kami tapi maranehna mangmang ku eta pangwawadi teh walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadzuqu 'adzabi wa nuzur jeung saestuna maranehna ngolo ka manehna sangkan masrahkeun tamuna tapi kami ngalolongkeun panon maranehna sarta ngadawu pek gera rasakeun siksaan kami jeung pangwawadi kami teh walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir jeung saestuna isuk rebun-rebun tumiba ka maranehna siksaan nu terusan fadzuqu 'adzabi wa nuzur nya gera rasakeun siksaan kami jeung pangwawadi kami teh walaqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal min muddakir jeung saestuna kami geus ngagampangkeun eta Quran pikeun panggeuing tapi naha aya anu daek areling walaqad jaa fir'auna an-nudhur jeung saestuna geus datang ka kaum Firaun pangwawadi kadzdzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhadha 'azizim muqtadir maranehna ngabohongkeun sakabeh ayat-ayat kami ku kituna kami nibankeun siksaan ka maranehna ku siksaan pangeran nu maha gagah nu maha kawasa akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur nah jalma-jalma kafir di golongan maraneh teh leuwih hade batan maranehna teh atawa nah aya panglumpatan pikeun maraneh anu kaunggal dina kitab am yaquluna nahnu jami'un muntasir atawa nah maranehna nyerita kaula sararea mah komplotan anu meunang pituduh sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur bakal dihancurkeun eta komplotan teh sarta maranehna bakal malik ngalacir balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar malah eta kiamat teh waktu anu dijanjikeun ka maranehna jeung eta kiamat teh leuwih ketir jeung leuwih pahit innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur saestuna jalma-jalma anu darosa teh dina kasasaran jeung aredan yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar dina poean maranehna digusur ka neraka dina kaayaan maranehna narangkuban diucapkeun pek gera rasakeun ku maraneh rasana neraka sakor inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar saestuna sagala perkara oge ku kami geus diyugakeun kalawan make ukuran wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar jeung tayalian timbalan kami ngan sakalimah saperti sakit
kicepanon. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر Jeung saestuna kami geus ngabinasakeun jalma-jalma anu saperti maraneh, tapi naha aya anu daek areling. وكل شيء فعلوه في الزبر Jeung sagala rupa anu kumaranehna dilampahkeun aya dina kitab-kitab. وكل صغير وكبير مستطر Jeung sagala perkara gede leutik oge dicatet. إن المتقين في جنات ونهر Saestuna jalma-jalma anu tarakwa mah pernahna di taman-taman jeung walungan-walungan nu curcor walungan. في مقعد صدق عند مليك مقتدر Dina tempat diuk anu bener dipikarido di payuneun Ratu Agung nu maha kawasa.